ieu nikmat leutik teh salaresna mah urang contohan heula nya. Nikmat leutik teh ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah nyanang, ngeunah nyaning, ngeunah nyanung. Iya kana nyanung ieu. Saya mah nikmat leutik teh urang seperti ayeuna nya meuli sawah, meuli kebon, meuli mobil, meuli video, meuli kaset, eta mah nikmat leutik eta mah demi Allah. Nikmat leutik, nikmat cetek mah. Nikmat nyatana mah gerapek. Aya contohna nya tip atawa jeung kaset, video anu aya di imah urang. Apa eta mah? Salewara keneh sebenarnya mah. Gerapek. Nikmat leutik namanya meuli video meuli tapi aya sebenarnya mah anu asli na teh kaset teh. Aya. Geranya urang papai. Nyaeta urang udag kana nikmat gede teh ya. Tadi kusim kuring dicaritakeun nikmat leutik teh meuli sawah nya. Meuli dipan, meuli kasur, keur sare banyak. Tah, sarena mah pan teu meuli. Ku sepatu sanajan hargana 200.000 pan aya, tapi suku mah eueuh jualan. Kumaha-mahana suku nepi ka eta eueuh jualan sukunya. Ayeuna panon barang leutik, eta panon leutik, lamun dicokel gerepek panon da leutik atuh. Leutik entok sarwakeun jeung mun panon muning lah leutik gede keut. Naon sarwakeun jeung gelas. Gede keneh gelas. Mau di dieu kade sing hati-hati. Tuh. Urang wangsulan deui supados karaos supados karasa nikmat leutik teh nyaeta ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah nyanang ngeunah nyaning ngeunah nyanung ngeunah meuli sawah meuli kebon meuli mobil meuli video meuli kaset eta nikmat leutik. Ayeuna nikmat gede nyaeta nikmat gede teh anu aya di awak sorangan geura mangga geura baca. Margi saur sepuh kapungkur ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura panggihan. Cirina satangtung diri. Margi di dieu tadi diuningakeun nikmat leutik teh nu dipeser teh nu dipikapalai nu aya di ieu dunya. Tapi gini, lamun dibaca mah kana awak sorangan anu pinuh ku kaahengan sapertosna bae ayeuna dina panon aya awas, dina ceuli aya denge, dina irung aya ameu, tah teh nikmat gede. Naon pangna disebat nikmat gede kumargi eta mah teu aya jualan. Teu aya pasaranana teh mah nya. Kumaha-mahana teu aya jualan. Tadi dieu ngangge perantawisan welas asih pangeran. Eta nikmat gede parantos abus ngabaju miraga sukma ka urang sadayana. Jadi urang teh sadayana kantun rumasa. Bongan da karasa. Karaos ku sadayana aya awas nya panon, kantenan. Percanten dina panon aya rekaman teu? Dacan. Palai karaos. Dina sota saderek teh aya rekaman, aya kaset. Jadi eta mah kaset nu di bumi mah eta mah bobodohan, da kaset asli mah aya dina wujud urang. Contona bae ayeuna mangga ku saderek nyai. Raoskeun ayeuna Sukabumi katingali henteu? Katingali tapi teu katempo ku panon lahirnya. Tanganung harti dina panon teh aya rekaman. Katingali dina panon ayeuna ku nyai Bandung. Berarti nyai teh geus bisa ngarekam eta dina panon kota Bandung. Ku bisa ngarekam eta teh meureun ku geus nyaho teh. Tah enya dina cepir aya rekaman. Itu gara mangga kadangu keneh soanten tuang ibu kapungkur. Kantenan. Kadangu keneh. Masih kadangu keneh nganung harti dina ceuli ge aya rekaman. Aya rekaman. Dina irung oge aya rekaman. Kaangseul keneh ayeuna ti kotok
Pasti kitu bauna teh nya. Benten sareng seungitna kadu. Ari kadu sareng nangka benten. Tah di dieu ieu aya rekaman dina irung oge. Tah yeuna penakeun nu ngarekamna saha? Nu mawi beuki dieu beuki lebet. Ulah lalawara ieu. Ulah lalawara. Karaos henteu? Lamun karasa geraprak atuh geura rumasa parintahna geura gugu. Ti samet ayeuna ka hareup geraprak geura beungbeuratan ku kahadean. Ku kahadean. Insyaallah margi dina kateranganana oge kitu. Moal saha deui anu bakal bisa dibawa ka itu lintang ti amal perbuatan urang boh hadena boh goreng. Boh gorengna. Iya. Amal hade bakal kabawa hadena, amal goreng bakal kabawa gorengna. Di dieu kan teu milih na urang teh mending maan amal anu hade, mending maan amal anu goreng. Anu hade. Tangto sadayana oge palajana amal anu hade nya. Nu ieu dieu, mangga emutan. Mangga lenyepan, mangga raoskeun sakur anu parantos sangemkeun ku pribados neme. Jadi yakin ieu teh. Nikmat gede, nikmat leutik teh henteu tebih. Upami diraoskeun mah ku urang. Tadi dieu upami parantos ngarasakeun kitu jadi ibadah urang ka pangeran teh nyaeta moal ka bobodo teh nya moal kasamaran tingali margi seueur anu ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran. Ngarepkeun dikawinkeun ka widadari. Tah ieu teh nganu harti ka bobodo teh nya kasamaran tingali. Jadi ibadahna ka pangeran teh lamun kitu mah sanes karena Allah, tapi ibadahna ka pangeran teh karena ganjaran. Sareng karena hayang dikawinkeun ka widadari. Urang contohan ibadahnya, ayeuna aya budak. Budak ku bapana dititah mani, jang geura mani. Lamun ujang henteu mani, engke ku bapa digebugan. Dirikinya budak teh mani tah sieun digebugan. Enjingna jang mani jig bageur, lamun ujang mani engke dipangmeserkeun momobilan. Dirikinya budak teh mani. Jadi manina eta budak teh karena dibibi tapi kolot mani dirikinya ku sorangan hideng ku sorangan ta ibadah ka pangeran oge kulantaran neme parantos karasa eta nikmat gede nikmat leutik mangga atuh bade moal lamun erek lamun moal dakeur araranjeun ke kanya urang-urang kene silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanna. 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 Jadi eta tuh amal urang. Nah, ayeuna tadi parantos disangemkeun ngeunaan juri. Mari kieu, kieu. Maju ka keueung ieu. Awas. Juri. Ai juri teh ngaran. Eta ngaran juri teh meunang jelema. Tuh. Nu mawi di dieu supados ulah sieun ku juri ieu. Mohon. Margi upami urang sieun ku juri cilaka ku pamola sora. Contona wae, ayeuna urang ini ti imah. Dek ngaliwatan lempang 1 kilometer sedangkan di tengah-tengah nate aya rungkun eta ngaliwat kana rungkun eta teh sok sieun rata-rata geuning nya padahal kasieun geus dibawa ti imah contohna bae ayeuna urang rek nikah nya tah euy urang warek nikah itu teh dina pelbah rungkun tarada keueung teh jadi eta ka keueung jeung kasieun teh geus aya di imah ngaliwat kana rungkun eta da kulantaran kasieun dibawa ti imah aya nu ngorosak kadang-kadang lumpat. Nya. Kadang-kadang lumpat kita jong silaka jadi eta silaka teh ku pamola sora. Pugu-pugu nu ngorosak mah ka. Tah ieu supados ulah sieun ku juri. Supados ulah silaka ku pamola sorangan ku simung kuring ayeuna urang guar ti kawit. Habis mama. Nya ye. Allah Subhanahu wa taala ngayakeun makhluk na eta manusia jeung jin di eta dua makhluk dibagi-bagi di jin aya 2 nyaeta hiji jin kafir 2 jin Islam di manusia oge kitu
nyaeta aya manusia kafir aya manusia Islam ngan di dua makhluk ieu beda ai jin mah barang lemes anu teu katempo ku panon jelema tapi ai jelema mah barang kasar anu katempo ku panon lahir tadi disangemkeun aya jin kafir aya jin manusia ge kitu tah di dua makhluk ieu nyaeta meunang parentah pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ngan supaya nyengkang ibadahna manusia nyaeta kuat jeung heuteuna imanna manusia pangeran ngayakeun makhluk hiji pikeun ngagoda manusia eta makhluk anu baong nu bedegong anu diciptakeun tina bahan jeuneu nyaeta disebutna setan ari eta setan leuwih lemes tibatan jin gaibna teh leuwih lemes teuing kumaha ngahampelasna tah tah nyaeta pikeun ngagoda jin supaya jin pindah kana jin kafir ka hayang setan nya nya da setan mah digugu ku urang setan moal untung setan teh digugu ku urang setan moal rugi ngan anu sok rugi jeung untung teh lintang ti urang sare itu tah nyaeta samemeh eta setan ngagoda ka jelema teh eta setan teh sok ngagoda ka jin heula ka barang lemes teh urang teh bus we eta setan teh ka jin di mana-mana eta jin anu kasetanan jadi jin kafir anu nentang kana hukum-hukum pangeran anu teu hayang digawe bener tah jadi yakin eta jin teh anu kasetanan teh lumpat kana kai naon tah di mana aya nu ngaliwat jelema sok dieuneuk-euneuk aya basiah tah eta disebutna jurig ku jelema ngan di dieu bat ditetelakeun dina katerangan urang sadaya salaku manusia teh diwajibkeun tafakur, tadakur sareng tasakur. Pikiran ku urang. Da sanes dina kai waru eta jurig teh. Sanes dina kai albasiah. Sanes dina kai haur. Sanes dina kai mala. Tapi eta jin anu kasetanan anu eunteup dina kai teh disebutna jurig teh sanes eunteup dina kai caringin tapi di kai ewon kai jai kai iin kai ugan kai ajat jeung kai asep jeung sajabana eta kai omir tah anu masak saur sepuh kapungkur aya kieu euy hayang nyaho maneh jurig kitunya saur sepuh kapungkur gini nya lamun hayang nyaho jurig cenah rupana jiga hurang gedena sagede muning baheula baheula ya jadi eta lamun pikiran dibulak-balik ku urang lain rupana jiga hurang tapi rupana jiga urang gedena sagede kuring jadi jurig teh maneh-maneh keneh nu mata kade bisa jadi jurig ya teh ulah marakayangan nah pikeun ngahinarkeun eta kajadiannya eta anu penting urang teh beragama tuh iya Cawios, sama repotkeun. Aduh, ampun deh. Aduh, aya bahan ningkat harga aing ge ieu. Apa nya kitunya? Duh, ampun deh. Tadi tuh, kartos cacas. Kartosnya? Jadi omat urang teh sarerea ulah musyrik. Uninga hartosnya musyrik? Hartosnya musyrik teh mangeran dua. Contohna kieu kumaha ieu nya ye, dangukeun geura ieu. Ayeuna urang tadi dicaritakeun urang sok ngaliwat kana rungkun. Rata-rata ning jelema nya aya ngaliwat kana rungkun sok luak lieu. Bari jeung sok ucapkeun kieu geuning sungutan teh kadenge ku dewek. Punten nu kagungan di dieu jeung nya. Punten nu kagungan di dieu bari ngiri ngalangkung. Nah eta nu rungkun teh nu si eta kitu. Jare mangga emut. Beda lagi si eta. Nya. Ai ngaliwat kana rungkun nepi ka dedengkuan urang teh naon? Dedepongan. Bari jeung nyebutkeun punten kana kagungan di dinya.
ari ngaliwat ka hareupeun indung bapak sanajan ngadupak oge kana irung teh punten-punten acan. Bingung na saya kira-kira. Tiga. Panitia, telepon panitia. Itu won. Panitia teu kabandungan. Disangka maneh boga sobat sia alus bener karasa aku aki. Bener karasa bener teh mama cepot bener. Da aki masa karang adeng anu model kieu. Yuh alhamdulillah. Sabaraha teh mayarna euy. Bayarna eta jangan sabaraha? 200. 200. Heuh pihapekeun duitna ka aki. Ngawe aki we teh mah. Tah kitu mah sadari. Naon eta teh ribut belah dinya? Cicing aki-aki pewot mah cicing. Aduh ampun deui nya. Nah, urang terus nya. Nu mawi nyarasan dieu kade. Urang sadayana nyaeta cing bisa nyingkahan eta nu ngagoda eta jurig anu aya dina hate urang. Seueur dina hate urang teh gaib-gaib teh nu nitah bener, nu nitah salah. Nyaeta nu nitah bener mah tugas pangeran teh anu nurun-nurunkeun wahyu anu nya mangawe emut, mangawe rasakeun, mangawe penakeun ku salira kai dibejaan ku simkuring mangke na bilih. Aya hal-hal anu teu dipikarepan anu penting urang mah ayeuna bener bageur sadayana nya dina hate ge urang teh aya nu nitah salah nu mawi di mana-mana aya nu parentah salah dina hate geuwat singkahan margi wujud urang salaku manusia teh hilir ibarat hiji imah kosong nu asup teh reungit cucunguk beurit kakebul di imah kosong nya panginkan kasakseni ku sadayana. Tak ayeuna saorana atuh aya nu ngeusian mah datang ke kebul disapu-sapukeun nya. Aya runtah disapukeun, aya ke kebul dipel, aya reungit diobat nyamukan. Aya cucunguk disebrot ku raid atawa ku bagong, ku baygon. Anu mawi dina resan dieu, urang teh sadayana dina hate teh mangga gara bersihan we hate anjeun sadayana. Margi naon? Pangeran menteuna ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hati. Nu mawi mangga gada bebersih. Wujudna gara bersihan ku jalan mani, hate oge gara bersihan ku jalan tolabul ilmi. Nu mawi aya pangaosan breng contohan ku urang sadayana. Aya anu ngaos itu ieu barengan ku urang tablegan. Masjid Jumaahan urang mah ulah nepi ka aya aturan kieu ku bedana naon bedana golongan sabab dina Islam teh aya teh geus loba golongan teh aya golongan itu aya golongan ieu tak urang mah nyieun kahadean ka batur ulah kahalangan ku golongan dek abus ka masjid ulah kahalangan ku golongan dumes itu mah golongan anak masjidah haroream asup ka masjid eta mah ulah margi golongan itu dulur urang golongan ieu baraya urang anu penting urang mah cing akur. Cingakur urang masyarakat. Margi agama turuna ka alam dunya lain keur alat pasea. Margi turuna agama ka alam dunya sanes kangge alat debat. Agama turuna ka alam dunya teh kangge ngamankeun nu pasea. Agama turuna ka alam dunya teh nyaeta kangge ngamankeun nu darebat. Urang mah aya ti golongan itu keur pangawasan sup. Tadi oge ceuk pangeran ulah nempo rupa jeung pangkat, ulah nempo golongan jelema, tapi tempo didikan jeung atikanana sabab eta ayat-ayat kami anu didikeun, anu dicaritakeun. Peke da rata-rata geuning nya anu pangawasan dataran nitah salah. Sararea oge nitah bener. Nu mawi di dieu gugu urang mah. Sadayana oge baraya urang. Komo ayeuna urang merdeka anu geus sakitu taun. Era masih keneh dordar para saya. Nu mawi dina sadia kade sing hati-hati. Ngetol ka masjid namanya. Ngetol ka masjid. Ngadon sare imam balik na boy ini ka masjid jeung anu heueuh. Datang ka masjid kerek. Aya caharita baraya kuring anu ti Medan. Sim kuring boga baraya ti Medan datang ka imah kuring. Bari manehna teh geus abus agama Islam. Ingit ka masjid. Meureun cenah teh patukur dek balik ke masjid deh. Heuh. Teu bisa bahasa Sunda. Urang Medan teh geuning nya lagamna teh kitu.
Jadi Sina saya ini kemana itu? Tak gitu lagam lagi. Sina saya ini kemana? Coba ceritakan Sina saya ini kemana? Ayah ini nyaritakan orang Sunda. Pahili panginten Pak. Hah? Pahili itu orang mana itu Pahili? Itu baru kadang ada jelema orangnya Pahili itu. Sanes Pak, Pak Gentos. Nah, jadi Pahili dan Pak Gentos itu orang-orang jahat juananya. Demi Allah, Allah. Gitu dah. Aduh, ampun jeng. Numoi kade di dia. Sedayana cing emut. Yen urang salaku manusia anu hirupna di alam dunia perlu nyatana ibadah ka pangeran ngalaksanakeun anu paha parentah ngajauhan cegahanana. Ban benten cintana ka Allah sareng cintana ka kabogoh pan benten. Ai cintana ka Allah mah urang teh kedah nebihan laranganana, ai cinta ka kabogoh mah urang teh kedah nyaketan laranganana. Aduh ampun. Oh, mah humorna we nya. Oh, ulah ngelungut wae urang teh bingung mikiran hal-hal anu teu dipikarep. Reurah-reurahnya mak. Tak kitu. Mawi kade. Mangga mah. Tah ayeuna atuh pamungkasna urang geus mineng ku urang ka Bandungan saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan ganti tahun yen eta teh hiji panggeuing sangkan urang buru-buru si horeng si mana horeng amuing rajana amuing geuning di ieu dunya teh teu lana hiji mangsa ajal teh tereh tumiba mangsana di ala nyawa atuh nya kitu urang mah geuning di alam dunia ieu teh beuki lila umur teh urang sararea beuki ngorotan liang kubur urang geus ngadeuketan kulit ngorotan geura mangfaatkeun eta awak ngora saacana datang kolot geura mangfaatkeun eta kulit lemes saacana datang peot geura mangfaatkeun eta cager saacana datang gering geura mangfaatkeun eta hirup saacana ajal tumiba tingali itu parentuna tutungul gerap tingali itu parag-pagna pajaratan urang sararea ge bakal ki mau cing hati-hati sadayana cing hati-hati cenah geuning baheula dina eta ning keur sakola ning akang kungsi baheula sakola SD nya aya lagu eta teh geuning Asmarandana gitu ceuk guru ayeuna mah jarang ning dilagukeun di sakola-sakola teh nya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawa ayangan bae ana sok kasasarnya lampah nafsu nu maca kadukung badan anu katempuhan baheula teh rek mah ulah lalawara nu mawi geunesan dieu salaresna urang riungan di dieu teh muga-muga wae aya hikmahna. Muga-muga aya turutanana, muga-muga sadayana anu ngariung di dieu nyaeta sing kengeng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh sakali deui ti pribados agung saucukup lumur jemar hapuntenna anu kateda tiluhur sausap ramut ti hanapsna sausap dampa tina naon pihak kalepatan muga ulah kira ngamaklumna tadi oge pan akang mah hirup ti bodo-bodo acan nyaeta anu ieu sasat tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus kukituna lepatna eta mah tina kakaliruan kalepatan pribados salaku manusia atuh leresna bae tina agama kukituna atuh anu merestu heula kasangakeun ka putrana Pajai muga-muga imurang kalih teh sarengsena disepitan cing enga damang sarengsena damang ningkat kana dewasa nampi didikan ti maha guruna cing guna nagara bangsa katut hirupna beragama. Atuh ramana cing soleh da tadi oge pan cita-cita na ramana teh ieu murang kalih teh cing jadi jelema anu anu soleh moal tiasa soleh upami ramana teh soleh aya ieu nyaeta katerangan anu unggalna 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Jadi hartosna teh ieu teh anu harti urang teh kedah ngadidik diri ti kiwari kedah ngawarah awak ti ayeuna sangkan anak incu buyut bawa jangawareng udeg-udeg ka kai siwul urang teh nyaeta aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa taala rupina ti pribados sakitu tuh salamet we sadayana ieu nya mugia bae sing aya dina kasalamatan boh lahirna boh batina
urang jadi kapayun tiasa tepangkeun deui urang pungkas we wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.